iya nih wayak kita balikinnya makakram hidang nih ta budak tidak ngamti melangin wae kolot kan balik teh indungna sok ngomel di budak tidak nya ka mana meureunnan. Iya mah abi nungguan iya itu ini lila geningan ieu tos jam sakieu teh lah kan datang dimana keneh meureunnya. Iya abah tumben wayakin tos uih tos ngoretnya biasana sok sore ayeuna keur istirahat meureun nya abahnya ini lila keneh wah sejuju teh nya. Tuh punten nya kering ngalangkung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya karak datangnya Punten ya Bah Mak ya mana meni geulis ayeuna mah euy nyapuguh ti tadi dangdangna pas 10 jam mah pantesan meni lila nungguan ya kedeung lah orang san pamit poho mak bah rek apayun heula nya angkat heula ayo mangga mau ben yang darat tuh tadi mah si wae karak balik ye mamane teh sok ngambek wae galak oge mana pas ulin kubang ulin dokot di mana eta di dinya mah urang lewat heula hayatna nya jeung hirup teh hampae atuh gerang sih teh hirup bareng teh hirup yang geus teh urang lewat heula hayatna yang geus atuh buruan udah nyadar tungguannya maghrib dahar lah lila mama semua yang ayeuna mah kayak kedeng guru yang geus atuh pet jerok kono guru ayam kayak di pada waktu aing mah ala duit kieu teh wayah ieu karak talik nyanta aing usaha saha sih bang sebatang kara kolot bang aya sabelah doang indung doang boga anak hiji dah kos kitu nya kumaha teh da anak senang hayang aing ngalahirkeun manehna teh 3 tahun ieu mah beuteun teh bed tuh indung sia geus balik mangga sia can mandi cari kadan ya aing gerage mak salah rape aing mah jangan duit ya mak saya orang mau gorengan mau ciki jeung si Ubed mana ulah gorengan we di si kolesterol geus kajil kan emang teu boga duit gorengan asal aya we mas si Ubed aya di jero Ubed masih ayo datang bed asih kami datang Ami. Ha, Mak. Budak si Pandian encan sih. Ini encan ulin malulu, main welang layangan. Aduh. Nya atuh Pandian atuh da gawe ieu di imah bang manian-manian budak. Ah, cak aing masih teh galak ube dengekeun. Bang boga incu hiji-hijina oge. Sugan teh urangna balik digawe teh budak surapi ke si Pandian ieu can mandi-mandi akan meuli kucel atuh Oh, nya kumaha budak malu neangan duit. Hayang dan. Itu, mana can diberedaan deui. Ulah ulin wae makanya diomong udah lurut satu we. Nya geus mah paraban beredang hayang dangjeng naon sih emang namanya candaang. Hayam. Tuh jam ayam. Urang newak heula hayamna. Nya geus mah uruskeun urek mandi Ayo. Capek neangan duit. Cak aing ge naon ulah ulin malulu aing carian ku Masia Ubed. Masia galak oge ngaladog malulu tuh dah. Oh ngalang ayam. Engke maghrib tungguan eta mah hees we hees. Ya. Jadi dia neng lah. Asal istirahat geus di dieu. Tiis. Aduh. Neng. Ini gelis lah ayeuna teh. Nya mohon dangdana ge kuat 10 jam. Menit sia-sia akang nungguan tadi dieutur salila-lila ge hari katempona gelis kieu mah. Urang we nya rada lila saeutik ge. Ya. Akang kang geus lila ngalangokan budak beja nama budak teh rek asup sakola
jadi hayang ngalongok akang teh. Ah, akang sobat mah alasan weh hayang amprok jeung si Uning. Ya, alasan wae. Da ayeuna tak kamari teh ngomong si Uning teh budak teh arek asup sakola cenah minta dibantuan biaya keur asupna sekalian arek ngalongok itu kan geus lila teu ngeunaheun bisi pajarkeun kolot joledar ka anak naon. Ah, bodoh teuing ah. Eta mah alasan bae ah. Jangan ade Neng teu percaya mah nya jeung Neng atuh ka ditu hayu bareng ngalongokan. Ah, jor we aing kudu amprok jeung si Uning mah. Nya heuh matakan ge akang ayeuna isukan teh ka ditu. Rek ngalongok nya. Ah, nyang geus we ah. Awasnya amun Kang Sobar aya macam-macam jeung si Uning. Heeh moal. Neng, nyapu. Tuh nampak budak ya, budak ke jero. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Mak. Geuning si Uning teh enak mah nambah geulis wae nya. Naon ah si Uning deui. Teu naon atuh da, sugan weh. Neangan deui atuh we nu sejen lah kasih Uning we keun si Uning keur digawe rek jangan bos. Heeh. Teu makin geulis wae ka dikenakeun. Hanya meureunna diurus, tadi jadi mah loba duit. Geulis ka tempona. Bed, Bapak sih datang bed. Jang ka dijang. Apa? Kat geus gede geuningan jang. Pas baraha ayeuna rek asup sakola nya. Heeh. Kedeung deui ge asup sakola. Kelas TK nya jang nya. Meni. Ayo geus keur balik ngalongkan budak teh dari teuing. Kunaon atuh? Meni geus dia meni karak ulin atuh longokan budak teh. Kan ieu keur dilongokan nya hampura kamari mah da keur digawe. Ya, urangnya pemajikan aya urut jeung budak moal aya urutna atuh longokan. Apa nih keur dilongokan? Yang geus ayeuna balik we ah. Tuh, Geus si bare balik teh we. mane mah teh gampang pisan balik we. sifat teh. Urang ge masih mampu keneh, ngabiayaan si Ubed jeung Nya si urang Uma. kan bapana hayang ngabantuan saeutik mah nya hampura kamari mah da sibuk digawe ku masih. Bapak mi ngahiji deui. Naon kudu ngahiji deui embung ah. Mamane mah ti bare teh jang teu berubah-berubah sifatna kitu wae. Tuh, cak aing geura balik, si Uningnya pasti ngambek wae. Da urang ge. Geuleuheun wae ka maneh teh. Nya teh kunaon naon geuleuh ka urang mah. Urang kan hayang amprok jeung budak. Yang geus lila teu amprok geus bara taun ayeuna geus rek sakola coba ge. Budak lagi badag tuh dah ge, hese diurusna. Ulah Waya pisan badeg mah. jang, ulah badeg nurut ka emak nya. Jauh ti bapak teh ulah badeg pokona mah nurut ka emak, nurut ka ami nya. Ieu mak, urang arek ngomong ka si Uning nya, arek ngomong heula sakedeung hayang ngobrol. Heunan, tapi lamun ngambek kumaha? Moal nya. Heunan. Aja namanya. Heuh. Jangan jeung mah heula nya, kedeung. Arek ka Umi heula. Mama ini ijinan we ka jero. Ya. Oh, jadi budak Kang, urang jeung Akang geus lain-lain deui. Akang ayeuna geus boga. Urang mah maksudna hayang ngobrol we duaan. Nyaek naon ngobrol duaan, urang geus lain-lain deui. Itu we urusan pamajikan nu itu. Iya, urang ngomong masalah eta dihareukeun budak teu ngeunaheun. Ieu di dieu heula, urang ngobrol heula. Di dieu. Naon sih kudu ngobrol-ngobrol nya enggeus we ah. Juk lah. Coba tibare tong rubah pisan sifat teh jadi ambek sia mah. Ya ngobrol heula. Nya sok ngobrol ke naon? Oh, jadi kieu, cenah ngomong arek kalongok budak wae. Nanti salah hati wae. Ya. Naon cek urang kita tadi kita balik. Ya. Kan tadi geus ngomong arek neok si ieu budak. Ya, cek urangnya tadi keneh tidak balik. Jeung naon dia lila di bandung budak ka sakedeung we. Balik. Kami ribut ore. Kosong. Enggak, tong sirik enggak. Ah, dasar si ama ateul we kalatenan. Ai maneh naon maksudna? Kan awal-awal ge maneh anu ngarebut manehna. Ah, emang teu diladenan mah moal aya ka dieu, alasan budak. Geus teu salah paham Mang geus. Geus balik wae ayeuna mah balik ka ditu. Kan cek urang tadi kita balik kan. Geus balik tadi ge. Enggak. Aku budak kata ada budak. Enggak. Maneh balik eta ngarebut sadia aing maneh.
Ada sekali jalan gas, gas, gas. Nggak sekali itu barangkali. Uning, Uning. Bang, ayo.